sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi. Mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman urang di dunia nama engke di akhirat urang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan nu ngabunuh ban janin. Mentak ngeri oge masyaallah kari. Nak dipermasalahkeun teh kabehna aya ngabunuh janin mah geus jelas haram. Ieu perkabeanana ieu kabeh mah pan menjaga memeh terjadi kitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga. Nah ieu ngaranna kabeh. Nah eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu na. Tata tergantung kumaha tujuanana, kumaha elatna. Lamun aya awewe lemah fisikna, kemudian lamun teu di KB ieu bakal mengkhawatirkeun engke kandunganana, cilaka dirina atawa cilaka orokna. Nah ieu meunang di KB untuk menyelamatkan kelemahan indungna. Atawa aya panyakitan dina rahimna, lamun memang ieu ngandungnya na bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu efekna engke bisa kana awak, berarti penyakit meunang di KB. Kos kitu tah mah, tapi lamun kieu mah ulah boga anak kan geus 2, nah kuari deuk di KB emang kunaon? Sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tah kos kitu. Komo kieu mah, kumaha boga anak 2, 3 KB emang kunaon? Lah bisi kaditu kuari ge hese dahar engke kadituna beuki hese dahar be sieun fakir sieun miskin ieu mah leuwih bahaya. Ulah kos kitu atuh terus bae. Antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha 15 mantah. Tiis asana kana hate teh. Eleh kotok rintik mah ieu. Lamun kadenge sabaraha anak 2 saeutik jasa teu betah. Islam teh teu kuat kos kitu, kuat. Itrati wa biya libadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Harus masalah bagaimana kalau ada suami menalak istrinya lewat SMS. Kuari mah bercinta SMS, nalak ber-SMS kene. Yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti etangke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jitahatukeun talak 3. Atuh lamun can ke pengadilan mah encan kumaha engke bae di pengadilan. Samemeh di pengadilan mecan jatuh talak 3. Kita mah kos itu mah kos kieu geus lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3 atuh geus we pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kan ulah ditu bae henteu sarua aja kos kitu bae eta atuh talak ieu. Lamun aya kieu mun kakak boga duit 100 juta neng katalak 3. Tah pasti ngadoakeun mudah-mudahan ulah boga duit 100 juta. Kuari mah talak jadi lalab. Alah saeutik talak, salah saeutik talak, hiji meureunnanan atuh loba ribut. Mor kadua teu bisa ngajaga lisan lantaran teu ngararaji boro-boro nu teu ngaji nu ngaji gen dekat ceplosan bae komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade
sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak. Ribut mami ribut bae eta mah seni rumah tangga. Ngaranna aya senian atuh itu ribut-ribut acan mah okos di imah budak letikan. Sepi nu cerik-cerik acan. Jelema rumah tangga 20 tahun teu boga anak di imah sepi kan. Kadang-kadang nginjem anak teteh, nginjem anak adik, nginjem anak tetangga. Aju anakna teu daek cerik bae deui, diciwitan ku jana. Supaya cerik tah. Ieu ge rumah tangga teh kudu aya senian. Wayah seserian-seserian nyana, wayah happy-happy, ke wayah mararanyun. Kita garada seni rumah tangga. Tapi ulah dibiasakeun. Keusi kaserengan teuing lah aing ja lalaki aya sakieu sedeng usaha eukeur kendaraan aya ieu nu di imah sering jasa kos ge neangan deui we kitu aing ieu. Lalaki mah sok aju kitu bae. Beda jeung awewe. Aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah. Aya we mah panjang buuk pendek lengkah. Baheula. Baheula eta. Kuari mah geus akur bae. Oh, lengkah awewe deuk soek teh naon terus bae cenah mah. Ngalengkah bae. Eta peribahasa kos kitu tapi kuari mah pohara lengkah awewe teh. Mana aya baheula mah awewe nu leuleumpangan sosoranganan malah aya. Tapi ayeuna malah embung di baturan. Iyalah baheula mah nu nganjang teh kan lalaki, nu apel nu nganjang lalaki. Kuari mah tibalik awewe nu nganjang. Mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang, we nganjang teu laku-laku. Nganjang teu dianjangan teu. Nasib bae meureun tah mah. Padahal teu kudu nganjang, teu kudu apel, ai dasar bakal pijodoeun mah atuh datang bae. Ya, geus dituliskeun ieu jodoh-jodohna. Asal borosot ka dunya, jodohna ge geus ditulis entek ulah bingung-bingung. Aya jelema sogalana geus dituliskeun, bahkan aya jelema boga anak, anakna lalaki. Hayang nyaho coba ku eta jelema diteunden di leuweung sorangan bae. Diteunden di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna. Nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon. Nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha. Diteudeun we leuweung ku bapana. Hayang nyaho bae eta mah geus antepkeun. Dideuleu saminggu hirup keneh. Dideuleu ti kajauhan. Dideuleu deui saminggu hirup keneh terus we hirup. Wayah ngorandang biasa gitu. Ngorandang. Terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai. Kadang-kadang monyet, kadang-kadang mau. Mere dahar nyusuan. Biasa datang kalumpang segala rupa. Gede. Ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disampeurkeun ku bapakna. Ngobrol timbul bahasana bahasa Arab. Timbul bahasana teh bahasa Arab. Teh jadi urang ge lamun eueuh anu ngajaran mah bahasa Sunda, Jawa, Melayu, engke ge bahasa Arab bae. Asli bahasa Arab. Mun deuk mencoba-coba ge. Siapa untuk percaya? Ini bahasa Arab, atau bapak lagi bingung. Bahasa Arab biasa bahasa Arab. Jadi bahasa aslinya bahasa Arab. Nah, daharna kabelah dieuna naon nu aya nya nama dibere sangumbung lantaran geus terbiasa sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya ba kadang-kadang jukut, kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk nu isuk-isuk bae. Pupucukan
sangunya di dahar tak eta jadi geus ngeunah kitu bae nya mah geus dibere bangsa kadaharan urang kieu teu bingan gitu teu beukieu jadi kos kitu timbulna tah mentak kumaha kabiasaanana coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuletik sangu kagedenakeun sangu coba mun ti leuletikna roti cara di Mekah cara di Amerika tu roti bae datang kagedena nu mentak beusi engke hese sangu hese roti dimimitian ti kuari batu hanya coba orok urang ye ti leuletik batu ke abeh kagedena ngeunaheun nya geus di mana bae batu bapan loba eta kumaha kabiasaan Masya Allah itu urang kebiasaan di parabana sangu nya sangu di Mekah kebiasaan parabana roti jeung daging di Amerika atuh kentang jeung roti gitu keneh kumaha kebiasaan we di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae di Korea mantap orang Korea tadi udah emeng bae nya terus sia cek meng teh pagawean nu aing ku sia cekeun berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sarua jeung urang urang Arab ge datang ka Indonesia urang Arab saminggu 2 minggu nya na culak-cilik kabeladian mah sangu bae sangu kos urang we urang ka Mekah sapoe 2 poe mandangan sangu geus lila mah di Mekah embung urang enggak sangu terbiasa orang ditu paling samin korma teh dahar korma roti dah aku lagi mencoba barang rada lila di Mekah teh keur ka Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh tah nu digulung-gulung pagawean orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tah di dahar sagede kieu bener ngeunah Masya Allah berang saeutik dahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas jam 2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh bentukna beuki kabeh samin-samin beuki urang lamun ka ditu mah ka mana ka Mesir lain deui kadaharan di Iran lain deui jadi sanagara kumaha kabiasaanana kumaha dibiasakeun eta keur carita kadaharan keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan urang terbiasa ba'da magrib nonton TV mun teu nonton TV teu betah geus biasa mantes isya neuleutik TV mun teu nonton TV teu betah rada peuting saeutik geus biasa neuleu main bola jam sabaraha main bola teh tuh sia mah jam 10 nya hobaepan teu bareres kabeh ge geus biasa teu kumaha kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran ke balat deui Quran geus biasa ta santri mah asal manta salat teh ateul teu maca Quran teh tas zuhur Quran tas asar Quran geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu datang ka imana ge lamun manta salat teh mun manta salat teu ngeunaheun mun teu maca Quran eta kumaha kabiasaan mantak lamun ta salat hajut teu maca Quran asa teu pararuguh amat di perasaan kumaha ajuna mah bak-bak dahar we melampiaskan gitu kumaha kebiasaan urang biasa malam Jumat maca sholawat mun teu baca sholawat teh asa teu betah kumaha kebiasaan tah mantak urang biasa peuting hudang tahajud ku ari teu tahajud leut bae datang ka subuh hees seger pan eta tolol da kos itu Pak Haji biasana masuk rada leuleus teh kadeleuna heueuh lah teh bade mah seger amat hees full eta urusan awak tapi urusan batin mah lain kos du biasa orang salat subuh haju kaberangan asa nyeri hate sanajan hees mah meunang ti Gusti fadol Allah tah mah sebenarnya mah hees mah saha nu bisa nyeun hees du jahese
Hudang lagi yang menang Allah. Hudang. Kurang biasa sholat subuh berjamaah senang. Hiji mangsa kaberangan. Kajenting seserian ge hate teh nyeri. Asa perasaan kumaha. Tuh, eta kebiasaan. Tapi sekali doang tak kos kitu, 2 kali mata 2 kali leungit tah. 3 kali mah biasa deui bae. Malah lamun kapentingan penting teuing. Jadi kumaha kebiasaan. Nah, ieu urusan dahar kumaha kebiasaan, urusan ibadah ge kumaha kebiasaan. Urang nu geus biasa ngaji poe Minggu mun teu ngaji teh teu paruguh. Lain batur ieu mah. Teu ngaji teh teu paruguh. Asana beda bae beres teu ngaji tapi kulantaran geus biasa teh ban deuk datang ka dieu mah deuk ngaji, deuk nongkrong, deuk ngawuduk, deuk nyate. Pokona mah datang ka dieu we. Bebeja ka imana mah ngaji bae ieu. Kasih mana Cilongok ngaji atuh. Di mana ulah nyaritakeun di mana? Ngaji bae pokona. Tadi lu caritakeun naon? Tanyakeun ke akur ge jeung itu. Terakhir dina masalah diat akhirnya nyaritakeun tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang cek ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalahan dawan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah. Loba jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah negara Islam nu pemimpinna make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Di negara urang mah pemimpinna lain make aturan Al-Qur'an ngalaksanakeun make KUHP. Jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran. Quran mah menang ti Allah, KUHP mah menang ti manusia. Geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga. Ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an, make polos sorangan, make hawa nafsu kahayang sorangan. Jadi menjurusna atuh menjurus ka neraka jahanam. Sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka. Wa man lam yahkum jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin minal kafirin dan selanjutnya ngan lamun eueuh nu urusan ieu negara bakal acak-acakan nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae negara memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an. Bentukna demokrasi pemilihan menang masyarakat menang rakyat ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an bisa lamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur hampir kan kabelah dieuna diselewengkeun mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih ayalah filter jang hukum mui supaya ke keputusan nu patali jeung agama diatur ku mui na disogok
muina disogok ku nagara aturan mah ieu nagara teh dilempangkeun ku mui ku ari mah muina pake jembatan jang supaya nagara ieu diluluskeun ku mui harese cenah teh kitu ka harti kieu sia aya ka harti mah aing ngobrol jeung urang ketos mah hese sapira tukang macul kieu ye supaya ka harti di lembur eta teh ya Islam kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja nah eta nu tanda tangan kan MUI tah MUI ngomong ke masyarakat atau masyarakat datang ke MUI Pak di dieu dibangun gereja kan ieu mayoritasna Islam Kristenan nah kami teu setuju MUI lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadahan di luar Islam MUI tanggung jawab kan rapi kan ngeunaheun di desa ieu aya Indomaret di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras malah di dinya aya KB BPLKB PLBK LKB, PLBK, macam-macam lah pokoknya mah ekstasi segala rupa. Nah, kajahoan nih ke masyarakat, usullah ke MUI. MUI siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat. Nyana usul bahwa di desa tersebut ada di sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras. Kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli terus. Andai kata dilakukan oleh toko tersebut, maka kami akan merampas bukan minuman itu saja dengan Supermi dan Indominya dalam. Hebat tamu MUI, pinter tamu MUI tak kos gitu tak. Hebat tak jangkos gitu tak. Kan ngeunaheun. Tuh aya dikasih contohan gitu merada geus oh bener. Asa keluar pohon deui. Eta jangkos gitu tah jadi urang lapor coba ka MUI aya naon-naon lapor MUI. MUI teh emang singkatan tina naon Kiai? MUI teh ya Majelis Urusaneun. Aduh MUI. Tah eta kos kitu nya. Tah eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon lapor, aya naon. Jadi seimbang. Sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan. Tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di dalam suara mayoritas jadi kumaha mayoritas tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100% atunya dek bangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehana ja memang mayoritasna Kristen nah di dia mayoritas misalnya 70% Kristen aya ge Islam model di perumahan Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritasna nyana Kristen nyana endek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya atuh mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran nu ngisangan pangeran ge nyana tolol eta sebenarnya mah tapi geus kumaha nyana bae geus atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek deui di negara demokrasi mah kos kitu kan ngeunaheun tah aya MUI tah tinggal urang MUI na bae coba disogok kapan teu tinggal kitu bae tah pembangunan gitu hotel. Nah, ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti. Urang kadija ka proyek datang, Pak, ini siapa ini? Pimpinan proyeknya. Oh no, tanya urang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha? Tanyakeun, Pak, itu hotel peruntukannya untuk apa? Untuk baca sholawat. Oh iya, nggak apa-apa tuh kalau begitu mah. Asa gade kakara gade ngeng hotel jang maca sholawat. Aduh, masya Allah. Hotel di mana-mana ge sapira hotel lu bantak di bagus-bagus ge atuh hotel karena ge. Hese ngomong urang.
aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup kadinya kudu mawa kitu surat nikah, lamun teu mawa surat nikah teu bisa. Atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri ge telepon nyana ka daerah urang, oh iya itu mah suami istri karak eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu, atau di Banjar baheula keur kula di Banjar. Kira di Banjar tahun 80 tahun 80 genepan eta teh aya hiji hotel mun teu mawa surat nikah teu diterima suami istri. Mun aya awewe doang sorangan diterima, lalaki doang diterima, tapi lamun duduaan tah lamun teu mawa surat nikah teu bisa. Eta baheula kuari mah cenah biasa bae. Biasa bae kuari mah terus. Komo di Jakarta mah. Wuih eta mah. Malah atuh disadiakeun. Gue lagi kerja di bos makin itu baheula sadiakeun di hotel tah ieu negara urang teh kos kitu tah satu sisi maju satu sisi bata hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu muringkak bolu pan urang neuleuh pembangunanna resep menjulang tinggi neuleuh makna di jero inggis anu luar biasa asup ka hotel teh mantak betah kan make iya tuh itu betah lantaran nu garelis aya dirinya menu segala rupa aya kumaha pesanan-pesananna nah iyalah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karita komo kuari dipimpinna atuh ku non muslim geus bae kumaha meureun ke kahareupna eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam ka dinya BSD dan lain sebagainya engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu tinggal di deuleu bae perkembangan-perkembanganna coba ge wah mungkin ka sisi Islam nu ikhlas geus eueuh geus carang aya ge jual beli bae atuh utung-utung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareun teh ka ditu anu mantak Muhammadiyah teu kudu ngaharam-haram ngabid-abid ka marhaba antepkeun bae pareun sorangan sebab naon nu parolot ku ari geus maraot pemudana geus teu daek marhaba teu pareun tuh nya eta keur carita perkembangan tapi Allah mah deuk ngaluhurkeun agama ja'nu Allah atuh ku Allah disanggakeun ka Gusti Allah satu sisi diserang Irak diserang Suriah diserang Palestina tapi di sisi lain di Amerika di Inggris di Jerman loba nu arasup Islam gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala Ieu di negara urang wakikieuan teh ieu sakadar aya tek agamana hungkul pelaksanaanna nama teu aya. Wa in kanal qatilu sabian sanajan nu ngabunuhna budak boro-boro ngabunuh cacak-cacak ngarusak barang batur budak atawa nu edan tetep kudu aya nu bertanggung jawab sebagai walina boro-boro eta atuh hewan bae mun ngarusak tatangkalan batur kudu tanggung jawab nu bogana komo ieu ngabunuh wa abdan jeung hamba di urang mah abid eta adalah boyongan perang muslim jeung kafir perang muslim menang diboyong ku muslim segala rupana jadina gonimah na ieu mun lalaki dijadikeun abid awewe dijadikeun amat ta eta teh eueuh urang malah eleh kuari malah Islam eleh kuari peperangan teh urang mun ngadenge kuari eleh terus sanajan secara makna nama menang tetapi secara fisik eleh emang kos kitu si jalun atina Alkitab sijal perang mah monan kitu sijalun kalah menang kadang-kadang menang kadang-kadang eleh baik kelompok kecil kadang menang kadang eleh kadang menang kalau atawa kelompok besar kadang menang kadang eleh kadang menang kadang eleh urang baheula di zaman Kangjeng Nabi menang
terus kabelah dieuna terus kapepet deui di zaman kitu Raden Patah menang deui Islam kuari kapepet deui terus coba datang ka kuari can muncul Islam teh dina peperangan encan muncul masih kena terdesak terus tapi orang ulah kaget engke muncul datang kesatria Imam Mahdi ulah kaget emang kos itu diceritakan ku Kangjeng Nabi nage ke aya pahlawan anu luar biasa Imam Mahdi ngan urang lamun meneliti kekalahan naon nih sebabna mun diteliti ti Kangjeng Nabi kene ketika perang Uhud nu mantak Kangjeng Nabi sahabat-sahabat kalah lantaran sahabatna tergiur ku dunia. Ketika melihat dunia sahabat nu geus ditetepkeun di gunung tersebut pemanah penjaga dan lain sebagainya ulah waka berubah cek Kangjeng Nabi lamun encan aya instruksi tapi ningali lalumpatanana kafir ieu muslim neuleu awewe garulis bahkan neuleu nu make gelang neuleu nu make kongkorong neuleu nu make kitu cincin dan lain sebagainya. Nah kabita turunlah untuk memburu eta berarti dunia asal geus dunia geus hancur. Terus kabelah dieuna kiai-kiai keur mejena tentrem magahan ngaji boga santri aya 200 mah aya be jamaah mingguan 100 200 sampai 400 mah geus tentrem hirup kadeleuna ti majlis ka masjid ka imah ti majlis ka masjid ka imah kos Kangjeng Nabi kasepuhnakeun kan gitu kasepuhkeun mah ki Kangjeng Nabi ge henteu loba kegiatan sakadar ti majlis ti imah ka masjid ti imah ka masjid. Nah ieu ge kos kitu teh kiai teh mantep jasa teh mantep barang jol bae lurah mawa bendera kuning mulai geus goyang ketebak angin dikuatan ku camat kebutuhanana naon terus dirojok. Nah ieu teh nyana akibat hayang kemudian atuh aya mulai dunia tah aya nu lain eta ieu aing jamagahan ngaji moal kaganggu kabeneran keur aya pembebasan tanah lah aing dek milu nyaloan bae lah ustad milu nyaloan nu biasa dikekempit Riyad takrib kuari mah SPPT tatangga dibawa kunya nah dunia ieu dunia ngagilek hate geus bal beres tak kajen ku kumaha ge santri moal betah ngaji moal tentrem tareng geusan teh tareh wassalamualaikum warahmatullahi beres eta kos kitu dunia ulah eta sangkilang cicing bage cicing asal hate resep bae kada dunia lain deui teu meunang resep kana dunia aya eueuh sakitu bae eta karak mantep. Nah, jadi dunia luhurna agama munculna agama ieu lamun teu kabita ku dunia asal geus kabita ku dunia tuh geus leumas cara rengkleh bu encan perang jeung itu kakarak perang jeung bendera koneng bae teu kuat kakarak bendera eta doang geus teu kuat masyaallah teh gitulah. Jadi kuari ya dideuleuh ku urang di berbagai daerah lain saeutik nu barisa ngaji lain saeutik anu negakeun pondok pesantren tapi kekuatan batin nu mantak yayasan lain jore yayasanana istimewa atuh lamun aya jelema nyieun pondok pesantren yayasan hebat lantaran terkoordinir secara rapi aya kelas 1 kelas 2 kelas 3 engkena kadituna boga atas nama ijazah lain letik-letik istimewa bagus di mana jorena kecenderungan hati terhadap dunia geus lain deui geus lain pondok pesantren yayasan mata mah lantaran naon lain dek negakeun agama ayat nu teu mayar bae saurang murid dikaluarkeun eta tandana tah di pondok pesantren mah pendatang ka incuan ge moal aya nu ngaluarkeun sadaekna nyana mimiti can kawin cenah kula mah di pondok los boga anak 1 2 3 4 5 sampai beja ka kiaina kula di pondok geus boga anak 5 ajo dek di pondok mah asa bodos iya wari geus boga anak parawan ngawinkeun nya balik heula juga pondok deui kula becenah geus boga minantu ge di pondok datang ka modar sia di dinya bae
udah keluarga sebab lawan iya tuh kiai jeung nyana teh babarengan ibadah ngaji ka masjid unsurna naon mantap tah coba sakola mah teu mayar teu bayaran sabulan aju bae warning tuh eta kan dunia ngaranna eta. Jadi berarti gak jual pendidikan teh ku dunia maluhur kajian kumaha ge. Kajian deui pondok pesantren 5 tingkat 7 tingkat datang ke langit tetap moal bisa pakai perang kos gitu. Sebab naon dunia jerona. Malah dikutuknya tah ku kiai-kiai ku musonib. Sebab mualifna musonib teh ya Sapina ya Takrib ya Riyad ya Fathul Muin ahli-ahli Allah. Ku ari dibaca di pondok pesantren ku ahli dunia. Ya sekedar pikir mah masalah ngan bermasalah sote niatna eta lah mantak henteu terasa terangkat agama teh lantaran misi di jerona lain agama tapi dunia nyana mikiran bae waduh tahun ieu pemasukanna ngan sakieu teu bisa melebari tanah tahun ieu sakieu teu bisa ganti mobil. Waduh tahun ieu mah kieu tah nya mikiran teh kitu jeung kitu bae pikiranna kitu jeung kitu. Aya santri salap teh boga pikiran geus kitu kieu salap. Deuk kabeuli deuk henteu kitu bae, mobil deuk aya deuk eueuh katu kitu bae nya santri deuk pinter deuk henteu so bodoh bae nya. So bodoh bae pinter jang nyana bodoh jang nyana tuh. Geus bae kitu ibadah bae geus tah. Beda adalah pesantren salap teh kos kitu. Mantap bapana ge masantarikeun anak kesel. Anak aing sih baga kumaha nya kos gitu amatnya boro-boro tatanggana bapana ge kesel 5 tahun 6 tahun bapana encan kadeuleukeun anakna kumaha kesel tatanggana ge nanya anak Mang Haji di pondokna heuh geus sabaraha tahun aing mah 6 tahun kumaha perkembangan aing ge puyeng deuleu anak datang minta beas baelah kumaha ka ditu kumaha nyana baelah wai tapi bangsa geus 9 tahun 10 tahun ka arah di masjid kadenge Allahu Akbar anak saya tak anak Mang Haji puja hebat eta atuh anak Mang Haji teh cek jangan mulai tatangan boga anak paraun dari ka Mang mana keur aja moal ngan geus mahal atuh geus bisa kos kitu mah tuh kotok geus bisa kongkorok malin deui mah aduh Kiai Haji jual mahal blon teh Kiai Haji itu santri mah beda. Oh kira 5 tahun balik ka imah. Nu sakola SMA mah mun aya anu maot moal digerokeun. Anu kuliah aya nu maot moal digerokeun. Santri mah digerokeun. Di hadir si di imah kuna itu mah anu pae pangmandiankeun sial. Giliran mandian ka aing. Tapi tetep bae santri mah biasa bae. Dek salah dek bener di pandian bae kunyana. Ayo geus tangtungkeun kunyana mandi. Tangtung siap. Oh teu tenang nya pede bae santri mah. Namun ku datang apa ditangtungkeun kaluaran anyar ulah loba ngomong. Masya Allah santri mah pede bae. Bungkus. Beres. Pandian geus beres pandian bungkus. Dek salah dek bener pokoknya gitu bae santri mah lamun anu ngaharuan pan ieu atuh kitab teh pan lain hiji geus bae cenah pede bae cenah aya datang ka kamar mah aing salah sebenarnya pede bae cenah sok ngaharuan ngaji geus bae pokoknya siam pan teu mondok mondok emang aya aturan kos ieu pokona geus kumaha aing bae kalanan kos kieu mah enggak, saya kerja jadi supir bae salah dan terus. Salateun jadi usaha saja nah. Ente bae teh jadi imam tenang geus. Eta santri mah diperlukeun. Anu hajat, iya dina balik kan kudu dek malam rasulan coba hadiah puji. Ai tenang sabira hadiah puji. Coba nu sakola SMA, jamoal. Ceng, saya di imah teu panghadiah puji kudu. Mun bahasa Inggris mah I love you bae mah aing bisa gitu. Beda derajatna tuh pesantren jeung sakola. Lain deui. Geus kabelah dituna ge teh bemis cicing di imah ge lain deui. Budak sakola mah teu mikiran kaler kidul, cicing di mana bae.
di deket pabrik los, di deket lapangan bola los. Tapi santri malah deui aing cicing di mana ieu nya nu aya musolaan. Kadanan ku masjid, ieu ngeunaheun beureunanan bari salat berjamaah. Pikiran teh kadinya. Dan mantak eta mah geus asal mah santren geus ahli sorga eta mah. Mas santren ahli sorga eta mah geus pokona nyana mah tah. Nu ngaji mingguan mah antara sorga jeung neraka keneh. Kican mutlak santri bagus mutlak kana bagus. Paeh jadawa keur masantren sanajan keur di imah status pasantren geus moal dihisab deui sorga bae. Nu sorga tah nu ngaji mingguan mah kacan puguh. Sebab niat lagi lain mondok pan ngaji mingguan mah melampiaskan. Iya gara-gara eueuh di ditu da ieu mah ieu. Ieu ngaji nu ku urang diaji eueuh di teu dilaksanakeun da majnunan wa abdan dimian abin wa amidan muktian mutasabiban eueuh pelaksanaanna nya biqatlil muslimin kumaihan seorang muslim walau bidari harobin sanajan maehanana mah di negara kafir harobi tetep kena sanksi bae wazimin kitu keneh maehan kafir zimi teu meunang sabunuh-bunuhna atawa kafir mustaman teu meunang sabunuh-bunuhna lantaran aya anu melindungi. Orang Amerika datang ke Indonesia dilindungi ku orang Indonesia mustaman manehna. Nah, orang Inggris, orang Belanda turis jana ka urang teu meunang dibunuh, andai kata dibunuh ku urang tetep urang kena sanksi. Teu meunang diamankeun nyana. Boga pisah sabaraha lilana di urang tapi pisah teh sebagai pengaman ketika ditangkap dia pisah nah begitu ditinggali oh iya 3 bulan di Indonesia nyana teh ya diperhatikan hirup di Indonesia selama 3 bulan teu meunang diganggu ongkos urang ka negeri Amerika sarua bae mantak teu meunang andai kata dibunuh kafir zimi andai kata dibunuh kafir mustaman kena sanksi sarua bae bayar biqatli janinin jeung ngabunuh janin anu dikena sanksikeun kaparat teguroh nu tadi membunuh-bunuh deui ieu ge sarua janin madmun bil guroh abid au ghairiha tawalian abid atawa hargana sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman urang di dunia nama engke di akhirat urang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan nu ngabunuh ban janin mentak ngeri oge masyaallah karim nak dipermasalahkeun teh kabehna aya ngabunuh janin mah geus jelas haram. Ieu perkabeanana ieu kabeh mah pan menjaga memeh terjadi kitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga. Nah ieu ngaranna kabeh. Eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu-na. Eta tergantung kumaha tujuanana, kumaha elatna. Lamun aya awewe lemah fisikna kemudian lamun teu di kabeh ieu bakal mengkhawatirkeun engke kandunganna cilaka dirina atawa cilaka orokna nah ieu meunang di kabeh untuk menyelamatkan kelemahan indungna atawa aya panyakitan dina rahimna lamun memang ieu ngandungnya na bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu efekna engke bisa kana awak berarti penyakit menang di KB kos kitu tamah tapi lamun kieu mah ulah boga anak kan geus 2 nah kuari dek di KB emang kunaon sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tambah kos kitu komo kieu mah kumaha boga anak 2 3 KB emang kunaon lah bisi kaditu kuari ge hese dahar engke kadituna beuki hese dahar bae sieun fakir sieun miskin ieu mah leuwih bahaya ulah kos kitu atuh terus bae antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha 15 mantah tiis asarakan hate eleh kotok rintik mah
lamun gadege sebenarnya anak dua saeutik jasa teu betah. Islam teh teu kuat kos kitu, kuat. Mantak Arab kuari geus dianggap kecil ge ku Amerika, saeutik masyarakatna. Tapi nyana ndek nyerang Indonesia ndap-ndapan. Ndap-ndapan emang kumaha? Ye atuh sieun rayap loba jasa. Henteu kudu di perangan embak jeung emas kiih. Sarua jeung laut pan kabeh. Aju ku barang Amerika di kadi jatung ti kelebuh nyana kadieu. Ku ngambeuceuk kieu si embak ge kana geus pupuringisan pan. Ku loba-lobana. Iku loba masyarakat ku lobana jadi perhitungan. Cina tadi perhitungkan ku Amerika lantaran loba jasa masyarakat. Tapi Yordan saeutik masyarakatna Indonesia non Arab dianggap letik kebanean. Nu loba masyarakatna ieu dipake kasieun. Mantak terus urang mah ulah kabeh-kabeh. Maning kabehkeun bae geus. Wa abdi nafsihi jeung hamba dirina nu ngabunuh zain ngabunuh hambana tetep kena sanksi. Wa nafsihi jeung hamba ngabunuh hamba sarua. Wa fi nafsihi mawajun dina ngabunuh hamba sorangan wajah. Ieu malamun ngabunuh diri mah kena wajah. Zaid seorang hamba kemudian ngabunuh diri. Bunuh diri mah ieu diperhitungkeun nu kena nasaha kena sanksi cek sakaon teu la imratin teu dikenakeun sanksi teu wajib kafarat biqatli imratin ngabunuh awewe wala biqatli sabin budak leutik harobi ini anu bangsa kafir harobi duanana wanita budak leutik kafir harobi duanana kafir anu merangan Islam eta tek dikenakeun sanksi lantaran memang bunuheun nya nama sebab nyana lah anu ngarusak ka Islam di negara kafir harobi lain di negara di luar eta di Amerika perang jeung Amerika perang jeung Indonesia kemudian dibunuh sasahana ge henteu kena sanksi lantaran memang kafir anu ngerusak wari mah Amerika ya kafir harobi. Wa bagin jeung anu lacut. Jadi berarti lacut teh anu bangsa jelema ngarusak wasoilin, jelema nu ngerusak dibunuh ku urang masalah. Jelema ngarusak tatanan negara, ngarusak tatanan manusia. Ye kemudian anarkis disebutna teh dibunuh. Oh masalah tah mokos kitu. Keur zaman di karungan teh eta kan hasil keputusan musyawarah jeung MUI. Lantaran masyarakat resah di pasar aya geng. Iya di kota-kota besar loba jasa geng preman dan lain sebagainya ke kampung-kampung masyarakat resah nya dimusyawarahkeun di negara mulai kuari di Deule di Tangerang aya sabaraha Serang aya sabaraha Garut aya sabaraha nah geus dicirian bunuh geus emang ngarusak tamat lain lalagaan ngarusakna masalah teh dibunuh kos kitu ge bagian soil teu kena sanksi andai kata ku urang dibunuh boro-boro kudu boga kepentingan di negara wilayah ieu mah masyarakat ge ngabunuh eta masalah lantaran sarua jeung kafir harobi sarua jeung murtad emang bunuheun tah kos kitu di urang mah bari-bari ge uang jago doang mobil liwat muatan berhenti uang jago teh balah ku bontot Samsu ge jadi teh kos kitu mah mugdazin minhu ajur jeung nu kena kisos kemudian dibunuh masalah emang nyana kena kisos geus wala kullin minas suraka kafaratun fil saban sahiji tina suraka syarik-syarik anu tadi ieu adalah kafarat menurutkeun qaul rasul wa hiya kaziharin percis kos dihar bae lakin la it'ama fil azhar cuman teh aya it'am hungkul dina mungguh kaul azhar selesai nyaritakeun diat sok itu panjang lebarna walaupun henteu
itu dilaksanakan di negara urang tetapi urang hukum-hukum nama geus nyaho minimal jangan jaga diri urang ulah sampaikan terjerumus urang ngarusak batur ngabunuh batur atau urang nganiaya batur lantaran di Indonesia di dunia teu selesai tetap aya penyelesaian jaga di Rabbul Jalil. Mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah, dihampura ku Gusti Allah, diberi daek ibadah ka Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab.